Alih makhluk tadi mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakanteun ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'in umumna sagenep jalma Islam, muslimin muslimat anu nyicing dina agama Ahli Sunnah wal Jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya cek Kanjeng Nabi aya nu sejen. Baheula di Mesir aya lalaki balangsak saking ku balang bangsakna, saking ku pakir miskina, boga baju ngan hiji-hijina baju hiji. Ngan hiji-hijina baju hiji samping, hiji kopea, hiji. Keur kumpul di masjid Jame Umar bin As torojol aya awewe lelempangan ceuk awewe saha ceuk awewe atau atini sayan lillahi asta'ina bihi ceuk awewe saha jalma nu rek ngahutangkeun ka Allah. Coba saha jalma ngahutangkeun ka Allah coba geblek saha rek lebih lempangan weuy saha rek jalma nu rek ngahutangkeun ka Allah saha jalma nu rek ngahutangkeun ka Allah lempangan torojol kadenge ku eta lalaki nu balangsa kaluar. Hei neng kaula rek ngahutangkeun ka Allah ceuk urang mah saha nu rek mere ka kaula hiji perkara dibikeun ka kaula kuskarna Gusti Allah ceuk urang mah disodaqo. Urang mah saha jelema rek sodaqo ka kaula karena Allah saha jelema nu rek ngahutangkeun ka Allah. Eta lalaki kaluar kaula neng arek ngahutangkeun ka Allah kaula rek sodaqo. Sedeket boga baju hiji-hijina teu boga dahar. Anjeun rek mere naon cak eta awewe, ayo pilujeng kaula ka imah. Lain diapihan urang. Lain diapihan dibawa. Tutupkeun kaula, ayo ka imah kaula. Cicing anjeun di luar. Asup lalaki ka imahna. Kos panto baheula zaman baheula, panto kos panto warung anu hiji teh kita masih. Tah hiji dibuka, terus oleh Islam kabeh 2 juta kos panto warung. Nah, ibu anu handap ditutupkeun, nu luar dibukakeun. Cicing anjeun didinya dibuka bajuna kabeh. Dibuka samping dibikeunkeun, baju dibikeunkeun, kopiah dibikeunkeun. Geuning anjeun mere teh kos kieu lain kadaharan kaula perlu teh kadaharan. Habab anak kaula candahar. Tah, ieu ku anjeun jual sok sabaraha beurikeun hasilna kana kadaharan. Tah nuhun atuh balik eta awewe ditutupkeun pantona jero imah sataran sare di jero imah begitu sare jol impian bidadari saking geus-geus bidadari ngagoda hayo anjeun bilujeng kaula saking geus-geus eta bidadari di jero alam surga raraksaan teh geus aya di surga ceuk eta lalaki saha anjeun teh ceuk eta bidadari ceuk awewe Jawa cetuka kaula teh pamajikan anjeun kaula teh sodaqo anjeun bulan bulan Muharram begitu bulan geuning kidinya eta lalaki guru sataranjang terus salat sataranjang atuh haji aya kitu kumaha salat sataranjang ieu ceuk ilmu fikih di mana jalma salat tong sidaning sataranjang di mana make samping-sampingna bolong saeutik katempo kulitna kulit katempo saeutik eta teu sah salat nak sabab katempo kumaha ieu sataranjang meunang ngan
lamun eta jalma syarat teu boga eueuh pisan bajuna kostarsan cicing hirup teu bertatangga eueuh babaturan eueuh dulur soranganan kostarsan arek pinjem ka saha arek penta ka saha tah salatna meunang ngan kudu ditutup imana tugas naon da sorangan ayeuna beres wudu salat sunat 2 rakaat bari kubal gabel ulah gabel soranganan beres salat ngadua Gusti upami eta impian abdi teh nyata cabut nyawa abdi saking ku kabita-bitana nyaeta bidadari alam surga begitu ngadua terus malah dicabut nyawana nyata asup ka surga salamat dunia wal akhirat wah haji jika haji RW suka ngawuduk ya amin gitu amin Aduh, tong sigani loba setik umpama sodako sing jadi sababiah ka urang salamet dunya wal akhirat jadi tolak bala ka mangkate puasa bulan sodako sodako kieu jawa tuh. Nah, mudah-mudahan amal ibadah urang sadaya di bulan Muharram ditampi ka Allah Subhanahu wa taala sing jadi tawasul wasilah pelantara ka urang sadaya dihampura dosa salamet dunya wal akhirat. Wa yajibu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma salli wa sallim